Bukhari. Sahih Bukhari teh sarahna teh naon sebat teh? Fathul Bari. Fathul Bari. Fathul Bari komplit sabuku terus aya naon tafsir Ibnu tafsir Al-Marogi. Bukan buku teh seueur we aya Ihya Ulumuddin saeureut aya lah. Bangsa terus aya anu komo anu sae mah ieu naon teh. Sekarang tunggal eta lah. Mangga kalah we Kang lihat mah ieu mah ngamunah lah. Semangat banget. Hadis arba'in anu enggal teh Meningkat ka dieu. Aya kana siap Zam-zam. Masyaallah. Baik berkah. Ya mantapnya nah. Bener. Nah kitu latar belakangna lain kana agama teh abdi teh jadi kumanya. Ti kabubur teh ngan beda abdi. Enten beda katinganna ge alewo. Latar belakang teh kitu da kana agama mah resep. Ngan kapungkur nuju teu kantos pesantren gitu. Aing ngaji mah sakedip-kedip tiasa kitu nya ngaji. Eta mah teknis. Kan nyata teknis eta mah. Nah dina pemikiran abdi seolah-olah kitu nya beragama teh perlu gitu nya. Nah kadinakeun abdi nya kumaha abdi teh mah duka iraha tah. Karasa aya buku mah terus aya sabar dugi ka ayeuna teu kabaca pak teh kamu setan nama Fathul Bari teh. Tungtungna mah da ayeuna mah gampil tina medsos nya. Asal ningali ieu we naon teh alamat ieu naon teh sebat teh. Kata kuncina. Nya kata kuncina warna pokona ageuna mah sunah wa jamaah tinggal mah da gitu nya. Nah gitu kan ajaran tadi teh ngayakeun pangaosan pangaosan teh cibat teh one week one juice nya. Nah gitu one week one juice sama teman-teman teh di teman-teman SMP nya. Biasa we ari grup mah grup WA nya aneh nama grup WA SMP terus grup WA STM grup WA PLN pensiunan grup WA di lingkungan dugi ka aya meureun 4 grupnya gitu teh. Nya ai kadinakeun teh abdi teh seolah-olah jika numeureunan panggilan we meureun kitu nya. Jadi rencangan teh cenah atuh cenah pawan cenah atuh aya kajianana cenah ulah maca unggul. Hayu cik abdi teh. Mimitina malit-alitan kan keterusan jigana nabat abdi teras kitu nya meureunna duka kumaha lah. Duka resep teh meureunna duka kumaha gitu. Nya abdi teh kesat atuh belajar we teras kitu cari naon gitu ilmu teh geus boga aya kajian-kajian biasa mah nya lah ieu. Kan ieu mah kudu nambah-nambah sih ieu maka nya istilahna mah tematik we untuk nama lah per tema gitulah belajar teh per tema ieu gitu. Nah suatu saat kami teh ditaros masalah waris gitu. Aduh waris mah cukulan teh ieu mah esen teu bisa dikira-kira aja teh. Aya model urang mah teh asal geus aya hadisnya juntrunganana kitu kan nya ngembangkeun urang kana kahirupan mah kitulah. Biasa ieu nu penting mah tah ieu dalilna ti dieu, ti dieu gitu kan. Aya waris mah kudu teu bisa dikira-kira gitu teh. Tadi teh can belajar gitu mah. Ngan anu terang teh abdi mah pokona waris teh pokona bahwa waris teh ada yang setengah, ada yang seperempat, ada yang seperdelapan, ada yang seperenam, ada yang sepertiga gitu nya. Tah eta teh kesaha-sahana teh abdi teh ajan paham ka hiji eta nya. Ameh Pak Ustaz ke tiasa. Jadi ameh langsung ieu we teh sesuai dengan apa yang ku abdi butuhkan. Kaduana kieu kan ade naoskeun kamringan perkawis ieu aya. Nya ieu memang temana langsung nyimpen pun ieu non teh. Rencangan teh aduh anjeun teh. Nya isina mah kan agama teh. Nya ai kosong-kosong ti mah henteu nya mun ngaosna katinggal dina ngaos lah. Masih tak utuh kene. Ngan jigana teh kana ngajalankeun agama teh leres-leres gitu. Abdi teh cenah paling sieun cenah abdi teh kieu. Abdi cenah nya warisan cenah ieu kudu kumaha gitu. Ai budak cenah awewe unggul 2 cenah gitu. Nah, nya nu anu diteruskeun teh tadi teh kieu Pak. Urang teh pokona teh nya anu meninggalna kan nya. Dan kayak sesal Pak Ustaz tadi kan lantaran ieu nu meninggalna orang yang meninggalkan teh ahli warisnya siapa saja gitu kan nya. Nah, anu hoyong ditorongkeun teh pertama ya. Misalkan kan suamina setelah meninggal umpamana. Berarti kan lamun misalkan ternyata ieu perempuan terus ternyata misalkan si suami teh punya adik gitu kan ya. Adik perempuan, adik laki-laki berarti sama gitu nya. Upami anjeunna teh kagungan putra pamegat. Upami anjeunna teu kagungan putra pamegat. Si rayeuna teh anu pupus. Anu pupus teh ini nya si rencangan teh. Jinten kata kuncina anu pupus heula. Nya anu pupus heula ya. Kagungan putra pamegat henteu. Nya tah teu teh Nah, eta teh rayeuna teh termasuk ahli waris naon ge nya gaduh. Ahli waris. Termasuk misalkan rayi laki-laki, rayi perempuan sami. Sami. Oh, sami. Tapi tinu pupus teh nya tinu pupus, tapi sanes rayi anu istrina sanes. Sa eta jantan kata kuncina anu pupus. Sanes eta kata kuncina teh sanes salirakaan heula.
kagungan putra pamegat tapi henteu. Ya eta nya eta sama 3 poin eta mah daya ka pamegat cara itu pamegat mah abi apalah. Pokona mah eta mah langsung bagi waris nya eta mah. Janten kagungan putra pamegat mah Rai Raka sanes ahli waris. Teu aya naon. Tigaluna naon nya Di paparin mah mangga hadiah. Hadiah mah kayak belas. Surbahasa abdi mah disebatna teh uang dengar. Uang dengar ya terus. Nah gitu maksudnya. Berarti ai ti ibuna mah teu keneh nya. Sanes ahli waris. Kaneh sanes ahli waris da ibuna ge masih aya. Kebalikanna lamun ibuna anu pupus sami. Berarti rayina rai ti ibuna gitu. Ti ibuna rai ti ibuna sanes ti rai pamegat. Sanes. Oh gitu. Ka hiji eta nya. Terus kadua Ramana upami masih aya. Pasti eta mah. Pasti. Oh, gitu. Teu kahalang Ibu Rama teu kahalang. Teu kahalang Ibu Rama. Putra pasangan teu kahalang. Teu kahalang. Janten anu teu kahalang teh teu kamahjub bahasana teh Ibu Rama pasangan putra putranya. Rai Raka mah tiasa kahalang. Kahalang ku eta teh aku Putra pamegat leres. Anu teu kahalang mah Ibu Rama pasangan. Istrinya pasangan nah istri nah suami. Kemudian putranya. Eta kudu poin langsung. Terus deui poinna anu pupus sateu acan pusaka pupus. Nah, ya. Japan ahli waris gitu teh. Awana ahli waris tapi teu janten ahli waris. Teu ahli waris, kumargi anjeunna pupus. Pupus ti payun. Nya pan pupusna ge kakak ayeuna kumargi. Ya jadi ahli waris ketika dia meninggal kan berarti anu terus meninggal sacana ayeuna mah teu kalebat gitu kan. Ahli waris. Namun eta ge sami turunan teh kalebat jalmi anu berhak nampi sedekah. Oh, sedekah tama sedekah. Atau nampi infak. Atau nampi telah bahasa lokal uang bener gitu cek asana. Mohon. Jadi begitu meninggal, jadi ahli waris yang ada pada waktu itu kan. Pada waktu itu. Nya saya tahu. Di pihak anu pupus. Dimaksudkan pupus. Eta aduh poin abdi teh yang mastikeun. Kayak mastikeun nya teh ka kabusa jadi teu bisa diuang kan. Teu bisa diuang kan hiji tah kan. Terus dia anu murtad, anu kahalang. Nu murtad nu ngabunuh. Oh nya eta mah usul ti luar kana ieu tah mah. Tilu anu pupus ti payun, anu murtad, anu ngabunuh, jangan tilu anu teu kabagian kenging ahli waris. Eta kadua ieu anu abdi nu sering jadi masalahnya dina setiap eta. Lamun jange teh ieu aya nya rayina teh. Tapi mumara toh aduh eta mumara ceritana macan aya berita meninggalna. Iya. Sok ayeuna tah pisan kumaha tah. Itu teh sering jadi masalah. Berarti dihukumi kumaha hukum awal. Tah, hukum awal. Hukum awalna teh aya mau nuka di mana? Nah, eta nya berarti diancakan. Ancakan. Iraha we kapanakna mah. Pokona kudu dipisahkeun eta mah. Mohon kecuali tos aya iberna oge kedah tos jelas. Naon dasarna? Naon saksi? Saha saksina? Nah, aya teu aya nama rekam digitalna. Ya, meninggal ya surat meninggalna teu. Upami teu acan aya berita eta mah mung teu aya unggul kedah diancakan. Tah ieu teh teu aya di perguruan tinggina. Nya, teu aya mah. Ieu teh kasus disebutnya kasus waqiah. Disebut kasus waqiah teh kasus nalika urang ngobrolkeun eta kasus itu. Tah aya dina bukuna tah aya. Tah aya dina bukuna. Mung ku rasio deui ku akal deui. Itu kan awal nama aya. Aya, nya kembali ka hukum awal. Tah kana hukum awal. Teu acan aya berita mengubah status awal. Nya. Gitu. Lamun urang mengubah status awal harus ada bukti. Lamun bukti eta mah harus sama pemikiran namanya. Jadi urang teh janten rasional, Pak. Nya, rasional. Di satu sisi letter luck tapi di sisi lain rasional. Tak gampil. Leres. Tapi urang tetap rasional teh kudu aya indukna. Kena teh dalil teh. Ieu hukum awal ya. Hukum aya ieu. Tah ayeuna hayang diayakeun yang deueukeun gitu kan. Lamun rek diayakeun berarti kudu aya buktina surat. Aya bukti. Lamun eueuh geus sarua kudu aya buktina gitu. Tah eta nu disebatkeun hukum waris teh sur basa Rasul mah hukum sareng mangga kedah hukum anu pangpayuna teu berlaku. Oh nya Rasul hukum anu bakal pertama hilang anu di dinya dina hukum-hukum eta nyata ahli waris naon margi hubunganna sareng dunia nya sareng kalkulator terus cai sabotol canak sasenok kantun sabotol kirang sasenok teras we gitu nya makana ku abi disebatkeun di payunun sabaraha jamaah panggampil-gampilna ngabedah ilmu waris naon sababna urang teh kudu mikir
Ya, belum mikir. Teu kedah mikir deui naon margina tos aya ti dituna. Kitu ke kitu we. Ya, gitu, di mana kamar mana. Mohon. Mau Gapil. datos jelas hukumna. Mohon. Benten sareng hukum-hukum nu sanes aya karena sebab anu berubah. Pada nikah, Mohon. ngarokok, cenah ada Jawa ya. Kita ngarokok. Aduh. Abdi teh di kementerian paling dicirian namun Aya gitu. pas dikomunikasikan mah apa perlu teu naon-naon ieu mah keur nempatkeun perkara emangna kantos teu kajantenan jalmi nu udud kopi di baledog dan teu kantos Iya. da sanes eta targetna sanes Nyampekeun hukum, ngadugikeun. terus deui Udah ngerti. proporsionalitas tempat sareng waktu Iya. gampil sadosna bangsa mah tah eta ngobrolkeun waris teh sapertos kitu terus deui dina hiji waktos mah anggaplah aya kasus supados henteu ngagantung wartosna kedah dikampalkeun misal anu curhat ka pangarsa teh Iya, eta mah laras. hiji tapi salarosna mah titipan ti 10 jalmi tah 10 jalmi teh kedah diriungkeun Diriungkeun. supados dina sawaktos teh dugi wartos ka sadayana Iya. upami ngalangkungan sajalmi eta mah bilih Robi, bilih Kirang, bilih Langkung anu digukeun kana 10 jalmi. Nah, janten kitu kata kunci atanapi teori Laras. mah. Laras eta. Teh janten engke dina hiji waktos majelisna teh pangarsa linggih saha nu bari curhat anu di janjian kanggo janji nu kadua. Wayah aku datang tanu 10 teh. Iya. Supados kadangu sasahuran pangarsa teh langsung tah. Iya, anak, istri, Mohon. orang tua, lama aya keneh mah. Terus deui kasus di masyarakat teh aya jalmi nu nyanak data. Iya. Ngangkan ahli waris. Nah. Padahal sanes. Iya. Tah kumargi kitu ku Allah teh dipasihan pilihan. Nyaheg teuing kumaha oge tapi resiko ditanggung nyalira. Iya. Teu ditolak. Jalmi nu nyanak surat palsu, ijazah palsu seret. Mangga wae. Mung sakedar anu dikejar bagian. Da urang teh yang kabagian ada malu kasakusuk. Heg teuing tapi ada resiko. Tak kumargi gitu engke dina prak-prakanana pangarsa janten konsultan Iya. ti jejal minu konsultasi pembagian teh kedah hitam di atas putih Iya. janten Ya, sanes mung sekadar babagi ieu si anu sabotol si anu setengah botol sanes Lain euceuk, sanes janten langsung diserat aya Ya, titi mangsana aya saksina Aya saksi. sadaya nu kabagian teh nampi berkas berita acara Iya. naon margina bilih dina hiji waktos bilih aya jalmi kapangaruhan atanapi gunam Iya. abdi teh kedanau kabagan sabotol tapi setengah botol cek saha justru dibalik dan mah kita ya data teh ya Iya. sami eta teh sareng kasus wakaf Iya. kan salami mah ditalar nu wakaf teh Iya. da harita teh abah wakaf teh rengse khutbah Jumat di Masjid Darussalam Babu Salam saksi teh ketua DKM malihan pembawa acara teh Pak Badrudin Iya. da harita teh Pakai harita we Pakai harita. Nu nyarita teh nya. teu aya data Sanes surat. sanes Namanya surat maka ieu tanda tangan. Moal capek deui ngobrol. Sampai ngobrol laras. Janten eta teh asup mantap pisan, keuna pisan. Abi teh konsultan ahli hukum waris Islam di hiji kantor notaris. Iya. Upami kasus nu kitu, abi sok dihadirkeun kajian teuing video call. Iya. Ieu pabaruna aya kasus ieu, mangga sok hadirkeun jalmina. Iya. Hadir di tempat atanapi hadir by Zoom gitu. Langsung. Kadang waktos tah ieu mah fenomena kasusna. Nu hiji nyanak kiai, nu hiji anak preman. Oh. Cetar ripuh tapi kendala naon engke oge bakal kawalar awalna mah aya jalmi rawah ripuh abi mah cenah lamun apal kieu mah teu kabagian moal datang ka dieu tenang padahna kabagian teh sia janten dugaan awal anjeunna pihaknya kaleun kumargi moal kabagian pas dibedah teh justru anjeun teh kabagian atanapi sawangsulna anu ngotot kinten-kinten bakal kabagian padahna sanes jatah anjeunna tah eta kasus waris mah sapertos kitu. Teras deui anu kudu diuniakeun teh ka ahli mayit berarti. Ulah wakaf fokus kana babagi anu bakal digandong. Rijet heula bilih eta aya wasiat, kagungan sametan, janji. Tapi wasiat ulah laku seperti lu. Kan maksud wasiat kumaha, Pak? Contoh kieu, saur pangarsa teh. Mah kagarwa teh. Upain bapak maot. Eta tatangga anu kahalangan ku imah hiji pasihan
Eta wasiat. Tapi sanes ka ahli waris. Nya. Mangga saur si ece teh. Tah ieu titi mangsana, ieu saksina, pas dirijet teh, pas pangersa ngantunkeun. Oh, hartan teh Rp1.000. Wasiat ulah langkung ti Rp350. Ya. Kedah ditunaikan. Ya. Upami leres aya bagikeunna. Siap. Tapi upami teu aya mah justru kedah ditanggung. Oh, si anu teh kagungan janji, kagungan sametan eta heula rengsekeun. Nya, masak sama. Tah sapertos kitu. Upami tos diselesaikeun wasiatna, nembe anu sanes teh sesana janten tirkah anu tiasa dibagikeun. Kalbat Sensibahnya. sanes kumaha tos ngantunkeun. Nya. Ari hibah mah Kudu. berita acara pangarsa masih kene jumeneng sadayana. Nya sadayana laras. Si Ece aya kene, putra-putri aya kene. Tah ieu kamu teteh sabotol, oge sami sabotol. Ya. Nah, geuning sami ada ieu mah hibah, Hibah. sanes warisan. Nya. Tapi ulah diseepkeun. Nya. Seperti lu nasaminya. Tekeng lami langkung seperti lu. Eta mah bebas, namun ulah diseepkeun. Maksudnya bebas mah. Hibah mah. Bebas mah. Bebas. Maksudna teh teu aya aturan, asal kesepakatan tapi ulah diseepkeun. Contoh, harta tunai pangarsa teh sare mun 1 juta tuh. Aya ibu, aya istri, aya rama, aya rai raka, pala putra. Sadayana dibagi Rp1.000. Nya. Rp1.000 tiasa eta mah hibah. Bebas. Walaupun sampai setengah hartana habis. Tersesuaios. Oh gitu, dalina nantak bisa daya. Eta mah bebas, Pak, bebas teu kaugar. Tapi ulah diseepkeun. Kantenan aya i'tikad Sudah maksudnya daya dalina eta bisa kumaha? upami eta mah dalilna dalil umum, Pak. Syaratna tetegenan. Ulah dugika ngawitan tetegenan hoyong ngabagi kitu teh diulah dina raraga menghindari hukum waris. Nya. Kan aya anu kitu. Iya. Ninggalkeun abdi ngabatalkeun anu tos seueur matereina. Nya. Pak, cenah harta abdi seep sadayana. Oh. Kunaon? Dibagikeun cenah ka ahli waris. Ayeuna keneh ari si Akang aya keneh aya. Ece akan aya keneh. Mohon. Naon sababna? Bilih cenah pas abdi maot teh bilih kinten-kinten bakal teu sae lepat. Kan ibu teh masih keneh aya harapan bari masih keneh hirup. Kan tenan upami dibatas masa sapertilu, tapi khusus hibah mah teu. Upami wasiat ulah langkung teu sapertilu. Hartosna ulah dugika urang ngantunkeun diri teh dina kaayaan aduh da kumaha nya da tos dibagikeun ka barudak ieu teh. Ya kata langsara muriling ka pala Jadi putra. anu sapratilu anu teh kayang sapratilu teh wasiat. Wasiat tunggul. Ai hibah mah Hibah mah teu kalebet. Syaratna ulah aya 2. Syaratna ulah dalam rangka menghindari hukum waris. Anu 2 banding 1. Anu kadua ulah dugika urangna kata langsara. Sacakapna urang we. Ieu mah satengah oge da cukup keur duaneun. Nya. Bari teu seueur balanya. Eta hibah. Upami wasiat mah kan wasiat ulah ka ahli waris. Nya, wasiat ka Allah ka waris. Kadah kaluar. Nya, kan saudara. Nah, margina logikana ai ahli waris mah sanajan teu diwasiatan kan bakal bagian. kabagian. Dadu waris Nah, atau hibah kenging. laras. Atanapi mangga bade nyanak disamikeun saperti lu mangga. Da engke oge sanaos teu dibagikeun sadayana, urang maot mah uwih ka saha? Ka ahli waris. Eta beda terus mah pada setea tina kudu aja hiji. mohon. Kita aya Tah. dulu. Janten saur bahasa agama teh ulah aya tetegenan urang menghindari hukum waris anu kesana saur kalkulator manusia teu adil. Jika disaepkeun Ya, bagi rata. ulah jika orang Yahudi jadi membuat sesuatu teh kulantaran menghindar tina aturan. Terus saya nyen gitu nya. Leres. Menghindar untuk menghindar. Tah eta anu kedah ditetegeun oge ka umat sareng sanes-sanesna. Ayeuna misal bade ngabagi hibah mangga tapi kade da anu uningan niat mah sanes batur dirina. Itu dina rega naon urang ngabagi hibah teh nah hasieun pipasiaeun justru lepat. Ulah suudon ka calon ahli waris, ulah suudon justru kada dididik. Ya, komo ka Allah mah. Kata dua aja laras. Dianggap teu adil. Dianggap teu adil, disebut teu adil. Tah eta hukum waris kaituna ngarembet kana masalah keyakinan. Karena masalah kesetiaan, karena masalah keridoan. Teras deui kedah dibentenkeun antawis bagian cek jalmi sareng bagian saur Allah gitu. Saur jalmi mah lalaki anak abah, awewe anak abah.
samikeun teu tiasa, tapi upami hibah memang nggak disamikeun 1000 sadayana, tapi Ya, kanggo pusaka kedah aya keneh. bisa. Kanggo dirina teh, kanggo Iya, dirina. Teh aya kajantenan sapertos kitu. Nyeepkeun harta kumargi acan sieun bilihan lepat tuh, lepat. Iya. Wayahna sanajan ngaberenel numpuk materai kedah dibatalkeun, ieu lepat. Ya, bisi mangpang nama mun ka Allah penting. Laras. Dari eta. Laras. Da urang teh sagala rupiah teh ieu teh dalam rangka mencari keridhaan Allah. Sumpah. Ulah neukeun ka salah. Laras. Aya niat mencari keridhaan Allah tapi anu dilanggukeun no gencang Tah, da eta. eta. Eta laras. Katos da Pak Ustaz. Saya Anu secara teknisna abdi teh nyata teh masih abdi teh ieu teh kebanyakannya ieu teh jadi jiga dalil umum kitu nya. Tidak boleh lebih dari sepertiga hibah. Banyak teh eta teh wasiat. nya sanes ieu mah hibah. Oh, gitu. hibah. Jadi hibah teh soalnya tidak boleh lebih dari sepertiga, canten sok bagikeun. Tapi ulah lebih dari sepertiga. Tiasa mangga. Gitu. Kalebet Nya istilahna mohon. sareng nyamikeun hukum kana ieu aya hukumna lamun wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga dalilna. Dalilna jelas, upami wasiat, upami hibah mah sifatnya umum mung kedah rito Oh sadayana. nya jigana mah udah ngambil ti dieu nya, Kias, analogi. Analogi. Oh nya analogi. Jadi dalil asli namanya eta wasiatnya. Wasiat, upami hibah mah bebas. Namun anu tadi teh Nya. hiji ulah eta tegenan. Ulah tetegenan. Upami teu dibagikeun ayeuna bakal riweuh. Berarti kan gagal teh keyakinan. Paling tujuanna kieu bener Ustaz lamun rek hibah mah karunya ieu si Neng ayeuna keur ripuh hilupna. Ya supaya ieu geus lah urang berewe ti ayeuna teh. Biasa. Gitu nya. Biasa. Tapi ulah dalam rangka menghindar teh tadi Oh. menghindar tina hukum Allah, hukum-hukum Allah dan Allah. Anu kadua pusaka tetap kedah ngancamkeun kan jenang Atau disebut hoyong nih si Neng cenah ieu supaya ketingali hirupna rada naon teh nangtung gitu. Ya jeung si Aan ge sarua gitu nya gitu. Biasa. Nya samanya urang teh. Hibah teh. Hibah. Janten tiasa babagi nuju jumeneng. Kan ulah dalam rangka tadi teh. Mohon. Dalam rangka urang teh menghindar udang teh mah bisi da adil ya eta. Ulah. Siap Ustaz eta mah. Kada dirugikeun tah, kada dirugikeun. Nya leres sama kaya lah. Nah abdi teh eta tah hiji tah. Nya dalil eta teh seolah dalil hibah, malah aya wasiat mah seolah asa baraha we gitu kan. Wasiat justru. Nya. Oh, tetep dalil wasiat. Wasiat. Punten angker dalil-dalil eta di-share lah. Mangga. Terus deui wasiat mah syaratna sanes ka ahli waris. Nya, ada apa-apa. Oh. Eta mah ahli waris da kenal ulah ieu atuh eta mah aya ahli waris teh baga-bagean. Janten terus deh kieu bahasa wasiat. Kadang waktu disebutkeun wasiat pada lepat, ulah dituruti eta wasiat. Ieu cek bapa lalaki jeung awe kudu disaruakeun. Pupus misal si Rama eta abdi si ibuna samikeun lepat eta wasiat. Nya, terus waris mah. Lepat eta wasiat ulah dilaksanakeun. Janten aya wasiat mohon. Aya wasiat anu kedah dilaksanakeun, aya wasiat anu ulah dilaksanakeun. Leres. Nya, leres. Kalebat misal kieu. Ieu bapa teh wasiat setengah tina harta. Jelas wasiatna, tapi ulah dilaksanakan setengah. Maksimal seperti lu. Akan saeureukna sasana. Seperti lu. Seperti lu, maksimal. Dalil eta mah. Maksimal. Eta penting mah dalil Bang Ustaz. Oh. Jadi urang teh jadi master ieu. Oh jadi eta teh seolah menganalogikeun ya seperti eta analogi. Anu bagi bahasanya tadinya juga analogi eta. Oh, gitu. Pemihibah mah bebas, Gitu. Mungkin Ayeuna kieu nah. Di si Artos teh ya didahulukeun kumaha misalkan suamina meninggal ya. Suami meninggal, kan istrina teh 1/8 berenya. 1/8. Nah, 1/8 teh nah dicokot diambil 1/8, misalkan 1 juta lah. Diambil 1/8, berarti seberapa diambil 1/8 200.000. 100.000 berarti 100.000 kali 1/8 nya. 100 sekianan lah. Nah, 100 sekianan tah. Terus aya anu dimaksud si anakna misalkan anu lalaki 2/3 teh kumaha tah ngitungna teh Pak Ustaz? Eta kedah dicanak heula tadi teh. Nah, Rijet bilih aya wasiat. Bisa wasiat. Bilih aya semetan. Semetan. Oh, steril teh aya. Steril we. Udah, 1.000 canak 1/8 kanggo istrina. Anu sesana dibagi upami pamegat sareng istri putra-putrina. Nya. Berarti 2:1. Nya, 2 Upami putrana istri sadayana sesana kanggo istri. Kanggo murangkalih istri dibagi 2. Oh, ta eta. Ta eta Ustaz. Ibu nama tetap 1/8 kumargi lawan putra teh. Eta mah aya hukumna, eta mah dalilna nya.
Jantan sesana atarpi asobah kanggo marurangkal. Oh eta teh asobah teh sisanya asobah. Nah, Jadi padahal kan aja nama putra tunggal teh ya. Ari eta teh kita lamun anu misalkan dia sebat lah misalkan pamagat hiji istri hiji gitu anya. Misalkan teh eta teh kan 2:1 teh nya. Ngambil teh ngitungna teh tina sesa setelah diambil ku ibuna Oh, atawa ngambil tina 1 juta. tina 1 juta, Pak. Sanes tina sesa si ibu diambil. Oh, mohon. 1 juta dicanang 1/8. Berarti sesana kan dibagikeun 2:1. Eta maksud abdi eta. Mohon. Jadi dikirangi heula ku jatah istri, Mohon. lamun suami dia teh jadi keluarga itu suami gitu. Oh, eta maksudnya teh. Jadi misalkan 2:1 eta teh kana awal, kan A misalkan atau A setelah dikurangi eta tah kitu. Memang pada akhirnya kan sami sapertos gitu oke. Tetap tungtungna istri 1/8 punya kagungan putra. Nya. Terus deui upami Jadi 1/8 dari harta yang ditinggalkan. Terus deui upami kagungan rai raka tanu pupus teh. Nya. Maka bagian kamu rai rakanan seperti lu. Kamu sadayana. Kamu nya raka misalkan rakana aya 5 seperti lu geus bagikeun eta. Bagikeun mohon. Terus deui kanggo rai rakana teh istri pamegat bari samikeun hiji-hiji atanapi 2:1 mangga naon margina teu kasebat jatah eta 2:1 seperti lu we eta mah keun sampai mah kumaha manehna ngabagina seperti lu mah seperti lu da lain eta mah manehna mah lain ngabagi waris eta mah ngabagikeun macam orang mau uang denger lah dengan tema gitu da waris mah nya eta anu ti ahli waris teh sebenarnya ti waris tetap seperti lu tapi kadituna 2:1 antara rai raka mangga harus disamikeun mangga nya eta leterlekna eta. Nya, betul. Tapi upami bade kiasna kana istri pamegat 2:1 mah. Tapi kan ari tadi teh lamun gaduh anakna laki-laki teh aya anak laki mah kan raya teh ieu nya kahalang. Anu teh kahalang mah orang tuanya. Orang tua pasangan putra. Anak wae sama puguh aya anak non teh aya pasangan jeung putra mah. Orang tua anu teh kahalang mah. Lamun aya kitu eta mau ada tayangan nata. Ta terus deui. Mangga. Jadi ari belajar mah teu puguh da cenah belajar Paris mah cenah dia eta ge cenah mah geus sapoe 2 poe cenah. Kudu kieu aji mah kan langsung langsung tematik gitu lah. Langsung karena tema. Ari teh yang anu eta teh anu saperti lu 1/8. Da aya nya dina Al-Qur'an ge nya artinya. Iya, Pak. Nya ieu malah ame langsungnya ti Bapak ke abdi bade ningal deui gitu langsung. Jantan katuna kan ngaguluyur teh. Ieu mah kumargi kasuistik tah saya eta walarana. Kadituna oh iya, berarti upami kieu kitu. Kitu oh iya jujutanana. Aya pulpen. Aya. Teu hoyong terang anu saperti lu teh saha wae. Anu saperti lu mah tadi teh nya. Arai rakanya. Ari orang tua tah. 1/6. 1/6 da eta tadi teh hoyong terang eta. Udah terus ngolotok. Udah terus ngolotok. Kayak ditinggal di dina daleuna. Masya Allah. Aya nu setengah nya tanya. Nah, setengah. Terus 1/3. Terus 1/4 anu sidikna 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8. Terus seberapa setengah, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8.